Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Yundabu disunahkeun naon at-ta'awudzu maca ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulla rokaatin dina setiap rokaat salat. Jadi dina rokaat kahiji, rokaat kadua, rokaat katilu, rokaat kaopat memeh Fatihah disunahkeun maca ta'uz. Wal ula ari maca ta'ud dina rokaat anu pertama eta akidun leuwih dikukuhkeun hukum sunnahna. Wayundabu jeung disunahkeun ieu at-ta'awuz maca ta'uz aidon deui liqiraatil Qur'ani pikeun maca Qur'an kharijas sholati di luareun salat. Disunahkeun oge maca ta'ud karena rek maca Quran di luareun salat. Bal afta balik tamat wakeun saha Abu Huwairis binadihi kalawan hukum sunatna ieu ta'awud, hukum sunatna maca ta'ud liqiraatil hadisi karena rek maca hadis. Sunat oge maca ta'ud karena rek maca hadis. Wal fikhi maca kitab-kitab fikih sunat maca ta'ud. Wan nahwi maca kitab-kitab nahwu sunat maca ta'ud. Wal azkari jeung pirang-pirang zikir nalika bade zikir disunahkeun oge maca ta'ud. Qala ngucap deui ieu Abu Huwairis wa idza ata bil basmalah. Kana lapad idza ata bil basmalah. Idza ata di mana-mana ngadatangkeun ieu si jalma bil basmalah kalawan bacaan basmalah biqasdil qiraati kalawan ngamaksud maca Quran, maca bismillah dengan tujuan maksud maca Quran. Tah sunnah mangka disunatkeun laha karena ieu maca basmalah naon at-ta'awudzu maca ta'uz. Maca basmalah dengan tujuan maca Quran dengan maksud maca Quran tah masih disunahkeun oge maca ta'uz memeh maca bismillah eta. Ao atawa di mana-mana si jalma ngadatangkeun maca basmalah tapi at-tabarruki dengan maksud ngalap berkah maca bismillah nate. Modelekeun memeh tuang maca bismillah, memeh ngaleueut maca bismillah, pala maka teu disunahkeun ieu at-ta'awuz. Jadi lamun maca bismillah dengan tujuan ngalap berkah teu disunahkeun maca ta'uz memehna. Modelekeun bade tuang, bade leueut, bade angkat-angkatan, kan eta mah tabarruk maca bismillah teh. Disunahkeun teh tabarruk ngalap berkah teu disunatkeun maca ta'uz memehna. Intaha parantos beres ieu kaul Abu Huwairis. Wallahu a'lam bishawab.